Eh, rada regregi ya bahasa senggak cair mah, tapi barudak kamaranan. Alah, geuna kieu mah lo di temang dedat sedih ieu. Acan Git, acan nggak gembreng acan. Ceuli teh saliwar. Git ngomong mana kebagian bansos tuh? Bansos bola Mang Ded urang teu kabagean. Aslina, Asli. ai si hajinya bereng mahnya kan bereng si haji. Cing bukan make Mang Mul urang tanya mah. Siap. Terus kabarin cara mah. Kebenarannya si haji RT mah mana RT? Haji. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Alah. Bansos goblok teu kabagean anjing. Sia ceuli kan duit mah seukeut anjing. Ji, waalaikumsalam. Kunaon nih roda datang. Haji mah kesenang bansos cair. Ya bener ceng Mang Ded. Tinggal isi aja sakitu beunghar hartana teu beak-beak. Bila aku kabagean bansos, urang jelema teu boga, buat teu kabagean-bagean acan, datang RW teh. Sagit kanu duit mah ceuli teu ngadenge ge terancung ngadak-ngadak ngadenge. Atuh damang teu genah atuh urang nikah. Eta mah nu salah mah RW ngadatana teu denger. Kiraku si haji nu beunghar kitu teh kabere. Maneh teu? Teu karunya sia. Oh gitu. Palingan rodat mana gitu. Karena duit mah sadarnya tuh kanu milik lain rezekina. Mana det? Kabagian teh? Henteu karena anu kitu baran sosok kayak gitu. Hampura lain teu hayang ge urang mah ditawaran tapi RW na ge aslina. Ngan urang mah embung warisan loba gitu. Mang Ded aman boga warisan teu kabagean bansos ge. Urang mah pewaris lain, perintis lain, wae penglaris aing. Urang mah can buka aing setei. Matakna git kawin ke anak nu beunghar. Sayang teu gawe, loba harta warisana, maneh aman saumur hidup tah. Tingali aya jantona tuh tara gawe oge loba keneh duit aing. Nyajinya Ngomong mau kono modal tahun doang. Ripuh hirup juga gitu mah. Belan pasti ajeng mitaha gitu. Lieur, tong kitu gitu. Kata ayo haji dengan karek apa nyanyi tadi tuh genaheun. Mang Ded melodina wat asa cempreng ge kana capia tadi dilagukeun deui. acan ngagembreng aing. Anjing untung teu ngadenge si haji mere papatah anjing. Gara-gara teu nyambung kan gitu mah Ji, aduh anjing. Mang Ded mau nyanyi tong bari seserian, keleuweungkeun we tong isin. Parah anjing Ji, leuwih parah ieu mah Ji. Astagfirullah. Sakit? Kadang-kadang kosret siapa tuh ngomongkeun duit teh? Ieu aing. Teu hayang aing ngomong jeung maneh. Net. Ai semua ka mana? Cenah tang mah ya kieu biasa nama goreja ge teh. Teuing Ji tadi teh euy asa ningali mah budak gidik bari jeung amak-amakan. Ngomongna mah deuk ka RW cenah gitu. Mang Ded, tong sok kitu di orang. Kamana karep nyeros teh tinggal seueur murang kali. Tuturutan RW sagit RW. Aduh poho aing teu make bahasa isyarat. Hasmle berhagum berasih beho. Oh RW, tah kita tuh tadi RW gitu mutus dari Udon. Tapi Mang Ded, Mang Muma tadi ge wartos ka abi bari gua gede amak jika nama sarua teh kebagian bansos. Astagfirullah. Anu hiji hase meneh, anu hiji walih weuh. Mun asa jangar aing ngabarungan maneh duaan ngobrol anjing. Teu karti urang mah. Kumaha bansos teh erek moal diperjuangkeun ieu mah. Nya kudu atuh haji kudu diperjuangkeun. Karena Pancasila nu kalima diciptakan hari keadilan sosial ke rakyat Indonesia eueuh. Tadi gak satu dihargaannya. Nah, aya kitu mah Git, berarti maneh lain rakyat Indonesia. Jadi teu kabere sia mah. Kang Yayat, sarua mang teu kabere ku abi ditanyakeun oge. Mau teruk teh jadi kaina ka pamajikanna tapi karek didongkek. Rakyat sagit. Lain Mang Yayat, rakyat Aisyah. Aduh Haji, komo badayat mah Haji euy. Karunya nyanggeus peot, nyanggeus imahna tereon, teu kabere di ari anu ngora anu jagjag nu beunghar anu umrah 7 kali mun teu 10 kali mah kabere. Ieu tuh kan. Cicing Ji. Ku aing ngomong jeung si mah ka. Oke. Simbrago meraha sebraho, jambroh bau. Tah kitu rakyat Indonesia tadi tuh ngomong dasar gua bang urang rakyat Indonesia tuh nyaut teu kabere. Benernya nyambung bahasa kitu mah Ji. Astagfirullah. Selina nya geus stadium akhir dia mah. Dieu aing kadenge maneh duaan ngobrol anjing. Jangan. Aing
Si Haji bener kabere? Kabere bansos si Haji? Aing nggak curiga. Peda RWT dulu, nah gitu-gitu. Jika nama mang dulurna mata kabere oge anu geus dimawana kitu dulur digalakeun batur dipanerikeun. Anjing curiganya Naon harewasan? Kadenge tah, kadenge. Sama mereka batur oge ka dulur heula atuh. Usumna ayeuna mah. Nepotisme atuh. Oh gitu kontak Haji. Aduh, gitu mah. Git. Berarti maneh ka lurah kudu jadi baraya git. Bahaya tuh. Alo gitu didiakeun alo kitu gigir gitu git. Jig buru. Alurah aku keun liur. Oh gitu mang kala-kala eureun gitarna ganeng. Oh gitu. Berarti ini orang kayak ulah heuh. Bahaya nu penting mah kabagan bansos air ka kudu urti mana tak gigir ini ti gigir oge lah. Si anjing, tadi aing can ngagemreng. Turu kitu gitar anjing gara-gara gitar ya. Ji, gara-gara gitar Ji. Anu hiji pusing ku bansos, anu hiji ngarep-ngarep warisan belaan jeung mitoha pas ya. Jangan aing ngadengen lagi, pindah aing lain ti negara Indonesia aing pindah ke negara Garut aing isuk. Anjay.